aya cita-citana dunungan Semohon kulan. ada kabeh ge sarua anu jadi kolot mah hayang ngabogaan anak anu soleh Tangtos atuh. daing ge sarua Semohon. hayang ngabogaan anak anu soleh tur soleha Tangtos kulan. dalamun diobrolkeun mah sarua aing ge sanasib jeung dunungan Sanasib kumaha ieu? ngan diomongkeun teh mah nya meureun pajengut-jengut jeung nudugul aing Ya atuh. sarua aing ge sebenarna mah ieu teh rada goreng nasib teh Kumaha kulan. boga pamajikan teh aing teh kabeneran aing boga pamajikan teh ka siluman monyet Wah, atuh. wah jeung goreng adat teh siluman monyet mah Pasti kulan. jabat teh goreng adat teh goreng patut ongko heeh pampangna mah goreng milik aing nu goreng milikna mah lain itu malum siluman atau siluman monyet lah kaing teh kitu we ngarweg galacang ya kaing teh lomari teh beak-beak we tekop mun meuli nu anyar lomari teh beak-beak diruksak komo lamun aing teh mawa duit ka imah mah wah bageurna teh di mana aing mawa duit gede ka imah pamajikan aing mah kakara bager wah bager aing mah aing mawa duit gede mah heeh baju ipis teh dipake teh aing mawa duit gede mah wah bujur teh dicentang-centang geus teu mawa duit ka imah wah bongbrang Di balangkeun. piring teh segala burber dulu mata aing lamun teu mawa duit ka imah teh di pom bensin we sare teh di musola pom bensin aya nu nanya teh nah hajana bobo di dieu nuju touring jadi teh giring istirahat padahal aing hoream balik ke gogobrok da pamajikan goreng adat muncek ieu mah naon teh ada uang abang disayang tidak ada uang abang ditendang heeh da aing sarua hayang ngabogaan istri anu soleha kabeh ge kitu beureun lalaki mah hayang ngabogaan istri anu soleha heeh ai istri soleha mapan lamun aing ini digawe teh geunah teh meureun sagala disampakeun isuk-isuk teh cai haneut cai kopi cai teh cai susu dahareun teh da teh kudu alus-alus teh nyampakeun salaki manu penting ridho sanajan dahareun ngeunah tapi teu ridho model dahareun nu pangeunahna we contona keur zaman ayeuna hamburger dibikeun ka salaki bari jeung teu ridho hog dibikeunna teh dibalangkeun da moal ngeunah moal nya nu aya mah yang utah we izin tapi sanajan dahareun basajan tapi kalayan karidoan dahareun sanajan bala-bala geus saminggu dibikeun ka salaki kalayan kaikhlasan jeung karidoan Raos we nya kulan. nya teu ngeunah aya saminggu goblok jeung teuas jeung haseul meureun hayang mencret sia teh Kucing ngongkon. Hari aing ini digawe teh meureun nya istri soleha mah duh dijajab ku paneuteub anu luar biasa. Erek ini digawe teh leungeun ditewak bari dicium. Bagja kulan. Tuluy tarang dicium ku mamajikan teh. Bari muruluk doa. Heeh. Salaki ini teu waka asup ka imah. Can ngaleungit mah tina panempona diteuteub paring jeung geugeut bari jeung seukeut bisi paneuteub anu panungtungan da hakikatna teu mimiti sare udang sare nepi ka sare deui sabenerna mah kabeh ge jalan pimaoteun teh Semohon. heeh salaki leungit buus ka imah jepret panto dikunci sabab naon bisi aya lalaki lain asup ka imah tanpa saizin salaki haram hukumna kade haram pamajikan mode kitu teh lamun ngasupkeun lalaki tanpa izin salaki teh bos ka cai dekul wudu beres wudu bos ka kamar
deku salat duha beres salat duha 2 rakaat jegur ngadoakeun kanu jadi salaki nya beberepetan ngadoakeun kanu jadi salaki geunah meureun aing pamajikan aing mah kumaha tuh da aing ini 3 we manehna momotoran OTW we OTW nyeblak we oh aduh isi solehah mah teu da ai balik digawe teu disampakeun nya dangdan bebeakan kayung yun dangdana pamajikan teh khusus keur salaki nya da ieu mah lolobana kakara dangdan rek init uleman airek lalajo dangdan bebeakan airek ka uleman dangdan bebeakan lain teh meunang kudu dangdan mah ngan kade hatena ulah nepi ka ieu dangdan teh keur batur tapi hakikatna geulisna awewe teh hanya untuk seorang suami. Eta Wah barekah irungna tu lalaki nya ya kumaha tuh da aing balik digawe teh boro-boro disampakeun dangdan pamajikan aing mah balik digawe teh buuk cawig-wig baju urut baligo korong garing dina pipi wah anteu kitu teuing goblok maka jeung na punuk daki da pamajikan aing jalan tukang aduk tapi sabenerna maketang dipikir-pikir ieu banyak dipikir-pikir lamun pasalaki hayang ngabogaan pamajikan anu solehah sabenerna mah lalaki heula anu kudu soleh nya sabab naon ceuk katerangan arijalu qawwamuna 'alan nisa ari lalaki teh pamingpina awewe rek kumaha pamajikan solehah lamun salakina oge ungap poe pagada-gadana selot jeung selawat nya da kumaha salaki nu matak aing diajar soleh we nu mah ayeuna KTP aing diganti jadi ngaran soleh hei sedanten ulah dia belah tamtama bol mangga keluar belut cisit sabadarat kapirarai siang wangi nyangakeun semua pangabaktos Gusti muga katami kaleng kabingahan Gusti ah. No shit ngomong tim ni ganjang-ganjang teuing. Sabados tere Gusti ah. Tere naon? Tere gajihan. Turun lamun gajihan naon? Upami tere gajihan abdi bade meser bal. Bal naon? Bade main bola. Nya hoyong bal anu tina beliter. Bal plastik pagagaleongan. Abdi mah hoyong tina bal beliter abdi teh Gusti. Aisyah kana meng bate kumaha we bobotoh sejati. Eta Bobotoh sejati tingata. Piking cikan. Tah. Piking sejati di sim abdi Gusti. Nya Gusti apal ieu apal? Sok. Oh eta teh aksara semua sok. Sok aja. P E R S I B. Jadi kupluk. Kupluk Persib ya teh Gusti. Kupluk Persib ya teh. Kai maneh menikah Persib teh Persib juara, Gusti juara deui. Picking garis keras ieu mah tuh. Nya back to back. Ayeuna teh Persib teh ari back to back teh nya back baik kana back. Jadi bolak-balik we main bolana teh back jeung back. Geus karep ka balik deui. Nya geus kahareup balik deui kana back. Tak kitu maksudna teh. Ari sia kumaha? Ah Gusti mah moal apa kana bola tuh da. Gusti apal handball. Aya handball teh naon? Ari handball teh nya eta bola dibawa ka imah.
eta handball Gusti kumaha we kumaha apa ngaheden naon ngaheden ngaheden teh naon upami bade modal jeung ngaheden kahejeun aji kitu mah moal apa Gusti bakana urusan persepak bolaan mau apa bola Gusti mah nya ongkopati tapi tak bola kumaha we apa kick off ai kick off teh naon ai kick teh tajong ari op teh opat jadi najong ku opatan eta teh kick off kumaha we goblok ye Gusti mah kumaha ieu mah pengetahuan wawasan teh kudu cerdas nya luang mah teu pada urang sanajan abdi bawahan da abdi mah urusan bola mah penting heula nu apa kumaha maneh apal offset naon deui tah ari offset teh naon miheulaan naon miheulaan dahar jol ngalas ini jual ngalas itu offset ngaranna cari di tata udunan gente nih jual ngalas Gusti heuh sia teh pangalanan yakin piring nih Gusti apa korna ai korna naon korna teh ai korte tendangan arinal ainal teh juru oh eta teh jadi tendangan di juru kumaha lamun aya bahasa teh juru tajongan tah eta teh korna Masya we mohon kumaha abdi we teh mah halus gitu Gusti urusan bola mah abdi mah wah apa mau anu leuwih ka abdi urusan bola mah nya hatam abdi urusan bola mah apa penalti ari penalti teh naon penalti teh eta teh 12 mas oh 12 ari 12 mas teh naon meteran meteran harga pas 12 mah teh harga pas eta teh 12 teh hartina 1.200 ai kampung mah teh harga buah tina eta tidinya buah 12 pas sabaraha 12 teh 1.200 tidinya ih wagung tong depak cira mending oge tarimakeun we regapkeun tarimakeun kabodohan teh ilmu ya apa free kick ai free kick teh naon ai free kick teh prit hartina piriwit bisa teu teu ngabahas bola bisa teu aing lieur tong bodo Gusti da abdi lieur goblok anjing sih teh beda-beda tong kok pangapana abdi mah apa maaf sejarah main bola mimitina kumaha da kumaha apa kalapa kalapa kolot lagda ka handap tuluy tah dicokot monyet ditajong ku babaturanana katingali ku jelema oh eta teh main bola jero ya sejarah ya nepi ka deet kieu sia eta jelema ngomong oh eta teh main bola so, abdi mah urusan sejarah mah Gusti mah pokona mah nuhun nya nuhun ahli sejarah mohon nuhun Gusti abdi sejarah ahli sejarah lupa misalnya ahli kubur sakadap dinya dak gor sia goblok bae nah ada saya lagi bakal jalih kubur Gusti ah kumaha maneh we mohon aya nu dipertanyakeun teu eueuh haji gandeng oh mas saya tuh yang ditanya apa maneh mandi bola mandi bola nya oh terang anu sok barudak teh nya naon kitu aing rek nanyakeun ka sia ari mandi bola make anduk henteu Gusti tong heure Gusti di mana mandi bola make anduk sekalian mawa sampo di angir mina-mina teuing Gusti mah kumaha sia we
Gusti uninga bubur bayi. Nggak balas ya. Nasina bolak kena bayi. Ieu abdi naroskeun ka Gusti. Gusti uninga bubur bayi. Bubur bayi cimohon nya apa? Ai bubur bayi teh naon? Ai bubur bayi teh eta teh bubur khusus keur bayi. Eta teh nya. Jadi bubur khusus kanggo keur bayi. Tapi nah Gusti aya pertanyaan. Naon? Pan bubur bayi teh khusus keur bayi nya. Tapi nah bubur hayam ku jelema? Wah. Iya. Kumaha teh? Nya saha kumaha? Apa cek Gusti eta bubur bayi teh bubur khusus keur bayi, bubur bayi khusus keur bayi. Tapi nah bubur hayam ku jelema henteu khusus keur hayam. Tah. Dengekeun setan. Bubur hayam teh hartina di jero bubur aya hayaman. Itu maksudna mah. Oh jadi bubur hayam teh di jero bubur aya hayaman. Berarti bubur bayi ge di jero bubur aya bayian. Ngaco. Masih awe goblok lieur aing. Gas. Hiji deui we. Penasaran. Naon? Apa lutung ka sarung? Wah, sejarah. Naon? Lutung ka sarung uninga apa? Dongeng cimohon. Tuluy, tah eta sarungna sarung naon? Sarung duduk atau sarung gajah? Masiau anjing. Gas sakali deui. Aya keneh. Aya kepada Naon? Gusti uninga motor listrik. Wah, iya. Motor listrik. Cuma anu anu jerame. Tah abdi teh ieu teh bingung. Naon? Motor listrik uninga apa? Ari motor listrik ditilangna ku polisi atau ku PLN? kutokan Gusti tong baeud. Apa itu? Maneh apa teh? Wah. Naon teh? Apa teh maneh? Hukumna ngalirkeun dunungan naon? Oh teu acan di ieu negara hukumna ngalirkeun dunungan digantung. Alah. Hah, resep atuh Gusti digantung mah caang. Si anjing kudu resep di goblok. Hiji deui Gusti. Alah, penasaran keneh. Penasaran, tapi ieu pertanyaan horor. Wah, mistis. Mistis. Tuh, canaon-canaon ge jemur ringkap puluh-puluh. Karo itu cing sararepot gitu. Sekalian. Nah, naon? Gusti uninga Roro Kidul. Wah, iya. Ponyi Roro Kidul, sumohon. Ya apa? Tah, abdi bade neroskeun. Upami Nyi Roro Kidul nuju gabut osok ameng kakaler. coba itu. Di mana Roro Kidul gabut anjing? Sakalian kusia bawa ke pasar tongeng jadi Roro Tongeng setan. Tuh ngapa segitu Gusti piamekeun ah. Sia nu piamekeun aing. Sakali deui Ku kening hariring lain ukuring tapi anu maka wening haleang lain urang tapi anu maka wenang tapi anu maka wenang eling rumingkang di bumi alam Dharma ukur wawayangan baik ragataya pangawasa anak mun sok kasasarnya lampah nafsu nu mata kadukung badan anu katempukan urang wajib
soka panjang bos diduk Yung sono anjak cep eke sono patepang di jalan di jalan talungtik sining diri ulah ngukuntit nyeri Aji dede larapkan karya mandiri luyujan zaman kimari Sakali deui cenah nyoreang mangsa ka tukang mata kuaos jeung hari waoan ngeunaan kamarodekaan nyata ridho ning pangeran raranggeyan raranggeyan rurun tuyan kawung ratu kawung ratu rurun tuyan saruntuy renung di gunung saranggeun babaya di lawang lamun tepung dilarang kulan salangku teu boleh gandrung sangkeung teu boleh nileng ari kawung ratu raranggeyan handalang mah talikeun bae mun saestu mun satuhu atuh ulah ngaheureuyan paheutkeun palurah jabar naga cipta jadikeun bae kawung ratu gening ruruntuyan dapuran tangkahan jere tanaonana mun saestu ulah osok sok rayungan anggoran bagjakan bae sarang geyetina lamun nyawang poe panjang kita lamun nyawang poe panjang kemelang jeung pangharapan layetkeun pagekeun bae Kang Cas Mang Uje aya Isan jalan cagak aya geus kurang sorangan poe panjang eta urang sorang
Rap dugang ya rap duging detya hingkang samya ngalaga rap dugang ya rap duging detya hingkang samya sampun prapta berjuang ulah jiran milari ridho pangeran dan tenulah dia balatam tama hangkot puta parantos sempak merbayak sadipun ieu senopati punirahangan dika atur nuhun ka anjeun salaku ketua rombongan salaku korlap anu geus bisa datang karepeun kaula bagea dulur tapi noda maji simap di salah kukorlap nyangakan semua pengabaktos kau nyumpa dengan Gusti Pati diterima semohon atuh salajeng daya taya pikir saeunaon purwan salira kersani malan bujeng hingga kapunut marganing tanaga emu talarapati kajangakeun mangga kau nyumpa dengan Gusti itu ada berep situ jadi galutikan surat teh semohon Gusti abdi duh nya rada tiris situ nya heeh aya naon nya ti Gusti kieu pangna anjeun digingsir linggih teh nyata pikeun anjeun siapkeun pasukan daras urang ini keluar negara uluh keluar negara bener piknik nya salian ti piknik teh aya perlu naon teh nya eta rek ngiluan sae marab belabar kawat adu jago marebutkeun istri kakasih lendang Laila Sari sabab raja urang maksad bade garwaan deui ai dunungan urang teh pada kawin deui bener hei boga dunungan teh kawin jeung kawin heeh aba nu beungharnya aduh tapi da aya nu beunghar ge tara kawin teuing mah dununganna hiper beuneuh heeh pamajikanana dihitung ku aing aya 14 mah dulu eta teh nu kahitung can anu dioyo wah loba dioyo teh jadi wayahna siapkeun pasukan mangga ayeuna Gusti ayeuna wayahna urang ini ka Tegal arum bawa sakabeh nyaeta para denawa pasukan khusus sae mangga hayo pada lumampah mangga ngera dulur-dulur batur salamur baraya batur sadesa pamilih batur sakompe wayahna hayu urang ini tuturkeun dunungan mangga